Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Cepi Kusdiansah dina pangajaran bahasa Sunda. Materi anu baris dipedar dina danget ieu nyaeta narjamahkeun bagian kadua. Proses narjamahkeun teh dimimitian ku mariksa teks asli. Narjamahkeun sarta mariksa deui hasil tarjamahan. Hal-hal nu kudu diperhatikeun dina prakna narjamahkeun nyaeta hiji, kudu satia kana teks aslina jeung kudu nembongkeun kajujuran, teu meunang nambahan atawa ngurangan hal-hal anu penting dina teks aslina. 2. Perhatikeun kalawan daria, sumanget, jeung suasana dina teks asli, sangkan hasil tarjamahan ge luyu jeung rasa gaya basana. 3. Narjamahkeun teh ulah kaku tapi kudu ngaguluyur saperti teks aslina. 4. Hadena mah narjamahkeun teh dibarengan ku kamus, pikeun ngagampangkeun urang neangan kecap-kecap nu teu dipikaharti. Tah, ieu bagan-bagan narjamahkeun, cara-cara narjamahkeun. Paribasa tarjamahan. Paribasa nyaeta kecap mangrupa papatah, pangrojong, atawa kecap nu bisa dijadikeun pienteungeun hirup. Nya basa kerena mah kecap nu bisa ngamotivasi. Ku mekarna ilmu pangaweruh jeung teknologi, paribasa nu kiwari dipake ku urang Sunda teh aya jieunnan dina basa Sunda, tapi aya oge nu meunang narjamahkeun tina basa deungeun. Upamana wae tina basa Inggris, Arab, Walanda, Indonesia, Jawa, Portugis, jeung bisa jadi aya deui tina basa sejenna. Sangkan leuwih eces titenan sawatara paribasa tarjamahan tina basa deungeun di handap ieu. A. Paribasa tina basa Indonesia. Aya hurang handapeun batu. Ada udang di balik batu. Kawas cai dina daun tales, saperti air di daun talas. B. Paribasa tina basa Arab. Nu sabar kakasih Gusti, innallaha masobirin. Nyaah kalemah cai sabagean tina iman. Hubbul waton minal iman. Kabersihan sabagean tina iman. Anna dopatu minal iman. C. Paribasa tina basa Inggris. Waktu sarua jeung duit. Time is money. Lamun aya kahayang, tangtu aya jalana. Where there is a will, there is a way. D. Paribasa tina basa Jawa. Adam lali tapel. Poho kana wiwitan atawa asal usul. Adu telu ampar tiga, nu boga perkara atawa jual beli diriungkeun. Awak nangtung sujen. Jalan nu nyamperkeun pibahayaeun. Pangjembar basa. Dina kamekaran sastra Sunda, karya sastra nu meunang narjamahkeun tina basa asing teh can loba kawas dina sastra Indonesia. Pangarang anu bisa narjamahkeun ge bisa diitung ku ramo. Sastra Sunda tarjamahan mah lolobana dina wangun carpon, sanajan aya oge dina wangun sajak jeung drama. Aya sawatara carpon tarjamahan tina basa asing kana basa Sunda. Eta carpon tarjamahan teh dimuat dina majalah Cupu Manik, diantarana wae hiji, carpon Keteg Jantung ditarjamahkeun ku Atep Kurnia. 2. Carpon Haji Murod ditarjamahkeun ku Atep Kurnia jeung H.W. Setiawan. 3. Ngulempreng ditarjamahkeun ku H.W. Setiawan. 4. Manuk Kolibri nu nyorangan usum tiis ditarjamahkeun ku H.W. Setiawan. 5. Ngarajah ditarjamahkeun ku H.W. Setiawan. 6. Ucing Hideung ditarjamahkeun ku Yuliana Mustofa. 7. Ahli Nujum ditarjamahkeun ku Surya Disastra. 8. Nulintuh jeung Nubegang ditarjamahkeun ku H.W. Setiawan. 8. Kepi Bancakan ditarjamahkeun ku Atep Kurnia.
Lian ti carpon-carpon tarjamahan anu dimuat dina majalah Cupu Manik, aya oge novel jeung kumpulan carpon anu geus dicitak dina buku. Novel tina basa asing ge geus aya nu ditarjamahkeun kana basa Sunda. Di antarana wae The Secret Pimpernel karya Baroness Emuska ditarjamahkeun kana basa Sunda jadi Kembang Beureum. Kiblat buku utama 2014. Eusina ngeunaan kaayaan dina zaman Revolusi Parancis. Alhamdulillah pangajaran narjamahkeun bagian kadua parantos rengse. Pikeun nambahan pangawaruh hidup dina narjamahkeun, dihandap ieu aya sajak tina bahasa Sunda. Judulna Pamanggih karya Ayat Rohaidi. Pek ku hidup tarjamahkeun kana bahasa Indonesia ku cara eusian titik-titik dina kolom kadua bahasa Indonesia ku kekecapan di gigireunana. Evaluasi pangajaran. Soal pilihan ganda. Bere tanda cakra dina pilihan A, B, C, D atawa E. Lebah jawaban anu bener. Hiji, mindahkeun hiji basa kana basa sejenna disebut A. Nyalin, B. Ngawawancara, C. Narjamahkeun, D. Ngarekam, E. Nuliskeun. 2. Memeh urang narjamahkeun hadena kudu A. Ngarti jeung paham kana basa aslina, B. Ngarti jeung teu paham kana bahasa aslina, C. Teu ngarti jeung paham kana bahasa aslina, D. Teu ngarti jeung teu paham kana bahasa aslina, E. Teu ngarti jeung teu paham kana bahasa tarjamahan. 3. Karya sastra tarjamahan tina basa Sunda ka basa Indonesia diantarana A. Si bedog panjang jadi si golok panjang, B. Si bedog panjang jadi si bedog panjang, C. Si bedog panjang jadi si golok panjang, D. Si golok panjang jadi si bedog panjang, E. Si bedog panjang jadi golok yang panjang. 4. Salah sahiji metode narjamahkeun nyaeta A. Nyalin, B. Nulis, C. Maca, D. Interlinier, E. Internalisasi. 5. Proses narjamahkeun nu teu satia kana basa aslina disebut A. Interlinier, B. Otomatis, C. Saduran, D. Adaptasi, E. Bebas. 6. Proses narjamahkeun unggal kecap tina basa aslina disebut A. Semantis, B. Otomatis, C. Saduran, D. Adaptasi, E. Bebas. 7. Proses narjamahkeun ku cara mindahkeun alam, rasa, jeung suasana aslina kana alam rasa jeung suasana kahirupan nu narjamahkeunana disebut A. Semantis, B. Otomatis, C. Harfiah, D. Hanafiah, E. Bebas. 8. Proses narjamahkeun ku cara ngagunakeun alat pikeun narjamahkeunana disebut A. Semantis, B. Otomatis, C. Saduran, D. Adaptasi, E. Bebas. 8. Kalimah saya pergi ke pasar upama ditarjamahkeun kana basa Sunda jadi kuring pergi ka pasar. A. 8. Kalimah saya pergi ke pasar upama ditarjamahkeun kana basa Sunda jadi A. Kuring pergi ke pasar, B. Kuring indit ka pasar, C. Kuring pergi ka pasar, D. Kuring indit ka pasar, E. Kuring indit menuju pasar. 10. Proses narjamahkeun teh dimimitian ku A. Mariksa teks asli narjamahkeun, mariksa deui hasil tarjamahan, B. Mariksa teks asli narjamahkeun, narjamahkeun deui, C. Mariksa teks asli, mariksa teks hasil tarjamahan, narjamahkeun, D. Mariksa teks asli teu narjamahkeun, teu mariksa deui, E. Mariksa teks asli teu narjamahkeun, mariksa tarjamahan. 2. Soal uraian. 1. Naon nu dimaksud narjamahkeun teh?
2. Sebutkeun naon wae metode narjamahkeun teh. 3. Jelaskeun kumaha proses narjamahkeun teh. 4. Hal-hal naon wae nu kudu diperhatikeun dina narjamahkeun. 5. Tarjamahkeun ieu kalimah dihandap kana basa Sunda. Jangan buang sampah sembarangan. Tah, mung sakitu pasamuan dina danget ieu sim kuring nyuhunkeun hapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda minggon payun.